naon kapapat piranan teh anu musibahan teh dari sarui salah kakak ngobrol bari buka di dunia terus naon deui nya teu pararon teu mikirkeun dia urang teh bakal naon sok kalau mikirkeun ayeuna kaya urang ayeuna urang teh dicabut nyawa anu adaina udal we ibadah Allah Subhanahu wa taala sababna lamun urang ingat maut terus dikrul maut sampai sapotik insyaallah urang sadayana bakal kudu ibadah ka Gusti Allah. Manehna makanya teu apa antara maut mah deuk di mana deuk di pagawean deuk di masjid deuk di imam teu apa antara mata urang singsil dina nalika urang ngalayat atu maut dina hati atu urang teh bakal kieu hujan dan bakal maut naon bawa urang kunaon mikir kitu geus di mana ibadah urang sok lamun urang bener yakin yen maut teh bakal nimpa ka urang sadayana naon dina urang nalika ngalayat si mayit teh mah baca kekan ganggapan kalau belum kali sedih ya Allah kumaha lamun kulit mah isbogana hendak dirinya kemah lamun dina maut naon itu mah dibawa pamajikan ke situ semati teh bohong sok aya aku maut misalkan baheulana geuning urang salaki pamajikan keur bobogohan inget gitu kumaha geuning akan sehidup semati sok lamun salakina maut atau pamajikan maut salakina we maut ieu paling untung oke dina pinggir kuburan mana yang jadi kurang langsungnya berarti mana disebut sehidup semati teh dina harga maut udah laki mana yang ada ieu maksudnya anu sampin sepatkeun maut teh dengan kesatian sampai sebutkeun aina mata yudrikumul maut nya walaupun fi burujin saja tapi ieu kan Pak Ustaz lebih nya kesatian aina mata di mana-mana bukti anjeun kabeh kabuktian anjeun kabeh di mana wae ayeuna anjeun kabeh yudri pasti bakal nyusul kum ka anjeun kabeh naon altu maut sok urang keur dagang urang keur di masjid urang keur di mana oge di mana-mana pasti maut mah bakal manggihan tak bukti dulu maut teh begininya maut mah teu pandang dulu teu terorok terbujang terkolot ini teu pilih-pilih tak urang alih di kana supaya urang mantep bisa ibadah ka Gusti Allah aina mata yudrikumul maut di mana wae anjeun ayana cenah pasti bakal nyusul eta mah teh ke arah anjeun kabeh nya tapi dijabarkeun begitu lamun dilamarkeun ayeuna mataku di mana wae di arah anjeun kabeh yudri pasti bakal nyusul ke arah anjeun kabeh naon alamat maut walaupun jeung sok sanajan di arah anjeun kabeh eta guru cinta tetep dina bente musayyadatin anu luhur ae tapi anti dina jalalen anu luhurnya da mau mah nyusul sanajan pulang naik kana bente anu luhur tetep maut mah bakal batur ke barisan naik kana eta bente anu luhur tetep maut mah bakal nyusulan gitu kan boleh eling kana maut teh makanya ari ngaran maut teh alamat itu sundukul amal ari ngaran maut teh petina amal
ayeuna boga ama sanyiru wayahna jadi sanyiru mau bisa nambah mau bisa malu bisa mun urang boga ama hade sanyiru saboboko sakarung misalkan lamun urang ayeuna boga ama salah saboboko sarua sekitu moal nambahan da alma masuk ukur alma ngan cenah bisa kurang peserta tahlilan eta mah ngan saukur kebiasaan budaya urang tetep memang masalahkeun antara urang jeung Allah amal hadir amal boleh ngan cuma kabantos sakadana tahlilan teh keluarga aya teh ya kamu ngadoakeun eta bocor kan ngan teu samodel urang anu maut maka sampai di tahlilan teh urang bener ibadah ka Gusti Allah akan bae karena we urang mah maut teh bisa ditahlilan dinoakeun nah eta doa teh bakalna ngajani oh lain anti tahlilan sok tahlilan kudu halus kayak bisa silaturahmi urang bisa takbir ayeuna tahlilan teh urang bisa takbir pangeling-eling urang sadaya na urang teh bakal mah buka bakal naon teh dinoakeun kaum muslimin wa urang tahlilan anu aman lain aya didoakeun urang ya tahlilan kudu bener-bener ibadah ka Gusti Allah oke bakal urang dan dunia mah adunya ijratul akhirat ari dunia teh pelaksanaan ke akhirat ayeuna melaksanakeun mah jadi morat bae ulunnya pasti jago tetap di ayeuna mempeng dina dipikanya Gusti Allah kene ieu teh kahirupan teh kanyaan Gusti Allah amin naon amin urang sosok ibadah ka Gusti dan semua bisa nyen alma itu syukur ari maut teh petina kapan aya emang si aya alma itu geuning gareuneun teh kalbor sil gawi ari maut teh seperti jalma pun kitu cecelemekan bencana kan pangutangan eta ku doa urang sadayana atunya aya cenah aya tergantung urang na we agar tergantung urang na we lamun tara ibadah mah aya na urang dan lebih ka mana da urang mah teu mau teu boga naon lamun dia boga KTP teu boga naon ya teu boga lamun najan di naon teh di tahlilan eta ibadah utama mah hayang nepi eta doa di urang ya da mana-mana mah eta tahlilan nya hayang nepi eta doa di urang teh hijina mah kudu daek salat kuncina doa nepi ka eta mayit urang teh salat teh salat jadi itu teh langsung bener jalma teh salat aya hiji dongeng di Arab aya jalma anu tara salat dikuburkeun eta si mayit di belah ieu teh salat orai ieu orai dengan campur anu eta kasih mayit
jelema nu salat kemudian rugi mah jelema antara salat mah dijabut lagi usujamul akhir usujamul akhir oke gerenya pergi urang bagus. Jadi jelema anu kana maot teh balik lagi jalma anu insyaallah bakal ngadep ka Gusti Allah benar-benar ibadah ka Gusti Allah. Dia jelema ingat kana maot kana imautkeun adewe adat teh sok tuan-tuan ka mana ka masjid ka mushola ka mana berjamaah sholat eta harus ali-ali tasawuf mah samemeh datang adat teh dilakuan 15 menit ali-ali tukang ibadah 15 menit adat teh geus boga wudu syukur wudu taubat terus we itikaf. Nah di itikaf teh istighfar astagfirullahaladzim nya sing saseueun apa tuh istighfar teh sampai terkait 5.000 10.000 sampai sabab kurang naon sieun eling kana nanti keluar mantap berjamaah benar-benar hayu mana Gusti Allah sing ingat kana mau we kita di nama wa ini apa man rabbuka nabiyuka wa imamuka ayo di Arafah apa kemana beberapa hari kita itu sama malaikat manroh ampun jebukul lagu sampai kerjaan sebelumnya. Jadi kesimpulan orang sadayana lamun urang hayang ngadep ibadah Allah sing eling kana geus mau mah urang teh mah bisa beramal bisa nyina masuk cok pangwang pengayeuna urang sasarangan nya ngalaksanakeun parentah-parentah Allah Subhanahu wa taala nya taat ka Allah taat ka Rasul ngajalankeun ibadah-ibadah samestina urang dilaksanakeun. Urang mah beda geuningan ari kana wajibul ari kana sunat atau roseh jelema lolobana ari kana sunat dinyakeun ari kana kawajiban dapat inna min alamati itba'il hawa musarri antu nawafilil khair wa qobratun bil fisalil wajibat sanyanya tetep makan hawa nafsu jalma kebertentangan nyanan kana pagawean sunat numplah dina ngajalankeun wajib dengan guna mainannya diurang mana satu wae an kebiasaan ulapan sok wiridan dari maghrib teh datang aya 7 40 na gini gitu sholat cintanya wah 3 buru-buru sedangkan an kewajiban urang cul agar naon keur bakal urang diculkeun ada di mana salurannya nah itu teh pangan hawana pangan hawana mah sunah dinyakeun ari wajib diculkeun kaluar teh benar rek tapi teh ari naon kewajiban cul anu 5 waktu ari eta naon teh sunah dinyakeun ada akulah kurang ya pernah berarti ayo nama mata kurang dari kana mah teh supaya benar-benar kewajiban urang dinyakeun sunat nya kerjakeun al-fardu karosi wa sunat karosi ari fardu sunah dina dagang mah seperti jenis ari sunat seperti batik ayeuna kanu ukur buka batik misalkan dagang yang dagang jadi sungkul orang dayak dagang kalau poe mata kalau aya batian orang teh kudu ngalaksanakeun
sholat misalkan dina sholat maghrib pembeliannya ya obrolan teh kita dina maghrib mah sholat tuh qobla maghrib kayak pasti itu kayak tapi hari qobla ieu mah maghrib mah terserah ada ya rek laksanakeun qobla atau ada kieu wae urang hayang kauntungan hayang teutung itu lamun hayang kauntungan urang kumaha laksanakeun lamun hayang tapi ulah-ulah pada kieu urang ieu dina salat ulama makanya bagi masa etikot itu teh ukuran orang tua dan maghrib kadang lamun maghrib ya urang teh ngarumasakeun panerina baca urang ai sunat seperti baki laksanakeun urang teh batu anu hayang bener-bener ngalaksanakeun sunat-sunat urang kumpang geulana ulah sampaikeun batu geus al-Fatihah itu culeuy nya ngalaksanakeun ulah ngagam naon kana lain pahala kautamaan teu ngalaksanakeun eta kewajiban tos we misalkan lamun urang ka agama suka kieu we tiup we teu qoblah teu naon ningali situasi batur geus beres urang sunatnya bisi sunat deui tos we kitu eta katos banyak mudah-mudahan sih aya manfaatna sampai sampai sami urang sadaya dilaksanakeun wabillahi taufiq